Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna ala Allah, bismillah ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah, la yasiqu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadhatin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Syaikhunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyariqil ardi ila magharibiha fi baghiha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Wa ila masyayikhina wa masyayikhina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri
syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wat taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul isti'fafi. Ari ieu eta bab dina mertelakeun ngariksa anil mas'alati dina barang penta. Takdirkeun ae fi syai'in min ghairil masalihi. Ae fi syai'in min ghairil masalihid diniyati. Ae fi syai'in tegasna dina hiji perkara min ghairil masalihid diniyati tina salianti pirang-pirang kamaslahatan bangsa agama. Dina Bukhari halaman 257 eta jilid kahiji. Kadang sok nyeklok dina Bukhari namanya. Kalau itu katukang deui kadang-kadang. Tak cirian eta halaman sekian. Penting sebab beliau kadang tos di dia mundur ka tukang, maju gitu kan. Henteu ngaruntuy dina Bukhari na teh. Kadang-kadang gitu. Halaman 257 percetakan biasa. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido sa Allahu Allah. Anhu ti Abi Hurairah amin. Anna Rasulullah sayasuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lapad walladzi demi dat wa nalil qasam nafsi anu ari jiwa kami biadihi eta tetap dina kakawasaan ladzi ulah dina leungeun ladzi da Allah teu gaduh panangan kakawasaan kudrat dinya yad de bimana kudrat la ayyakhudha yakin ari yen ngambil
yakin ari yen nyokot saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun hablahu kana tambangna si ahad fayah tatiba tuluy ngalasuluh itu si ahad ala dhahrihi dina luhureun tonggongna itu si ahad khairun eta leuwih hade lahu pikeun ahad min ayyatiya tibatan yen datang itu ahad rajulan kahiji lalaki fayas ala tuluy menta si ahad hu karojulan a'ta nah mere si rajulan hu ka si ahad au manaa atawa nyegah itu rajulan hu ka si ahad. Bab mertelakeun ngariksa ngajaga tina barang penta dina salianti kamaslahatan agama. Ari menta donasi yang kamaslahatan agama manyateuna naon eta teu meunang teh menta jang kepentingan pribadi. Sabab ari jang kamajuan agama mah memang tugasna pikeun agnia pikeun jami-jami nu dipasihan rezeki ku Allah nu lebih eta mah urang lain menta eta mengajak eta jang sarana agama masjid pasantren kuduna mah teu kudu dipenta teu kudu diajak kuduna mah hideng ngan kadang-kadang itu hideng mah kudu diketuk pintuna ngajak ka surga. Bilih bade nyimpen saham, bilih bade nyimpen ceng-celengan, bilih eta. Jadi anu dimaksud di dieu barang penta teh fi syai'in min ghairil masalihid diniyati nasyarah. Dina hiji perkara salianti jang kamaslahatan agama. Tegasna menta jang pribadi. Jajaluk teh jadi naon profesi. Teu meunang. Saur Rasul demi dat Allah anu jiwa kami aya dina kakawasanan. La yakhudha ahadukum hablahu yakin ari yen ngambil salah satu ti antara kalian kana tamang nu aya di imah. Dibawa boga tamang init ka leuweung. Leuweungna ge leuweung anu umum di tanah mawat nu aya pemilikna. Tuluy ngalasuluh hasil diganong dipanggul dina tonggongna tuluy dijual ka pasar penghasilanana dimakan itu lebih baik daripada jalma barang penta ka orang lain nah dibere atawa henteu lebih baik naon lebih baik mawa tamang mawa karung sok ngalasuluh tapi zaman ayeuna mah da kapan teu aya tanah mawat ayeuna ngalasuluh ge aya ti kebon batur mah teu meunang teu bebeja mah haram maling anger zaman baheula mah aya tanah teh aya anu dipimilik puguh pemilikna aya tanah teh tanah mawat ari tanah mawat mah tanah anu memang teu digarap zaman beda itu mah nya aya tanah mawat ari ayeuna moal aya tanah mawat sabab andai kan aya tanah nu nganggur teh pemilikna pasti dikuasai oleh negara justru lucuna dikuasai oleh negara ketika aya nini aki-aki mulungan suluh nah jadi di penjara nah make kudu di penjara pan eta milik naon milik negara mah kuduna gitu sakuduna sok aya kasus-kasus gitu seorang petani seorang geus tua renta nu miskin ngalasuluh ka kebon anu milik perhutani misalnya gitu kan ngalasuluh gitu lain nuar jati lain ngalasuluh ya mah gitu nu marurag gitu dilaporkeun kawan bisa dipenjara padahal sakuduna mun posisina tanah mawat mah ulah gitu ta zaman Rasul zaman kapungkur yakin aranjeun mawa tamang init ka leuweungna anu teu aya pemilikna mulungan suluh itu lebih baik
hasil tina penjualan suluh dijual dipakai makan gitu, penjualannya lebih baik daripada barang penta. Rek aya nu mere rek gitu. Tamun ayeuna mah meureunna dicontohkeuna ulah kana suluh da ngajualan suluh teu payu da geus kana gas LPG ayeuna mah menyambulungan gas. Sok we kiaskeun barbek gitu kan. Apal barbek? Nya barang-barang berkas gitu. Yakin aranjeun indit isuk-isuk mawa karung tuluy naon mulungan di tempat sampah gitu. Hasilna dijual dipakai makan lebih baik daripada barang penta rek dibererek henteu. Sok kiaskeun ayeuna mah. Sigana ulah kana suluh hiji suluh mah teu payu da kana gas gitu kan. Nu kadua memang ngalas suluh aya da mah di kebon ge geus aya pemilikna, nu teu aya pemilikna dikuasai negara. Sigana nu masih kene umum mah sampah ayeuna mah gitu. Lebih baik jadi pemulung sampah daripada jadi pengemis. Iya upami yang kepentingan pribadi. Ari yang kepentingan agama atanapi kepentingan orang-orang nu lemah. Oh eta mah boleh diusahakeun. Di hiji lemur aya janda. Bari janda nanti geus tua gitu. Itu jasana janda muda sanes. Janda tua. Janda tua aya jama miskin. Urang rek ngabantu lieu eueuh ragap teu aya urang gitu. Kur aya we kahayang dina hate ngabantu teh. Tapi ai buktina mah urang mere teu bisa. Tah Rasul mah mun disunkeun tara nyebat teu gaduh, diusahakeun kumaha carana. Teras gaduh ide kumaha urang donasi jang naon. Jang kitu kepentingan aya nenek tua gitu, janda tua, orang miskin, urang da teu boga rek mere teh. Tuluy we urang teh mapai jang ngarenovasi rumahna. Mapai yang makanan sehari-hari nah oh bagus eta kalebet jihad eta mah kalebetna bahkan kalebet lebih baik dari naon amal bahkan saimbang jeung jalma anu pentingna tahajud beurangna puasa adi saperti kitu kayak diterangkeun dina Bukhari jilid ka 3 halaman 286 saur Rasul as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qaimil laila as-shaimin nahar. As-sa'i ari jalma anu ngusahakeun kabutuh alal armalati ka pirang-pirang janda. Tapi di nyaman tadi disebut tua jeung muda na ayeuna hadis mah kana janda we bukan nama al armalah ka pirang-pirang janda wal miskin jeung jalma miskin kal mujahid eta saperti jalma anu jihad fi sabilillah di jalan Allah awil qaimil laila as-shaimin nahara atawa saperti jalma anu sapeupeting tahajud dina waktu beurangna puasa. Tah palabarinya mah bagus. Da urang ngumpulkeun dana lain yang kepentingan pribadi, tapi yang keberlangsungan hidup orang miskin, yang kamaslahatan janda-janda. Usahakeun ku urang najan urang teu gaduh harta benda nama. Ngan gaduh ge tanaga atawa ide. Sok usahakeun derajatna kal mujahid fi sabilillah awil qaimil lail as-shaimin nahar. Seperti zaman jihad di jalan Allah, seperti zaman sapu penting tahajud beurangna puasa. Lamun ngusahakeun kabutuh janda jeung miskin nu teu meunang teh urang barang penta donasi jang kepentingan pribadi. Tak dina judul babul istiqfaq anil masalah ai fi syai'in min ghairil masalihid diniyah tegas dina perkara nu lain aya sangkut paut sareng kamaslahatan agama. An Hakim ibni Hizamin katampi ti Hakim bin Hizam halaman 257 dina Bukhari. Radiya muga mikarido sa Allah anhu ti itu Hakim. Qala ngadauh itu Hakim kana lapad sa'altu naros kuring
Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh sanes naros atuh menta. Sa'altu menta kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata tuluy masihan Rasul ni ka kami. Tsumma sa'altu tuluy naro tuluy menta kami hu ka Rasul. Fa'ata tuluy masihan Rasul ni ka kami. Tsumma sa'altu tuluy menta kami hu ka Rasul. Fa'ata tuluy masihan Rasul ni ka kami. 3 kali tadi bere ka Rasul. Tsumma qala tuluy ngadawuh Rasul kana lapad ya hakimu hai hakim. Inna hadal mala saesuna ieu harta hadiratun eta anu hejo. Hulwatun tur anu manis. Paman maka ari sajalma akhoda eta nu ngambil manhu kana hadal mala. Bisa khawati nafsin kalawan jembarna hate burika tah diberkahan sahalahu itu man fihi dina itu hadal mala. Waman jeung ari sajalma akhoda eta nu ngambil manhu kana hadal mala bisrafi nafsin kalawan kasengsremna hate. Lam yubarok tah moal diberkahan sahalahu itu man fihi dina itu hadal mala. Wa kana sareng bukti man kalladzi eta saperti jalma yakulu anu tuang ladzi ngan pedah wala yasba'u jeung tarawareg ladzi berarti laparna bobohongan. Wal yadul ulya jeung ari leungeun anu belah luhur ai almun piqoh tegasna anu ngainpakeun. Khairun eta leuwih hade minal yaddi sufla tibatan leungeun anu belah handap ai asa ilati tegasna anu menta. Faqala maka ngadawuh hakimun hakim kana lapad fakultu. Fakultu maka ngucap kami ya Rasulullah walladzi demi dat ba'ata nu geus ngutus ladzi ka anjeun bil haqqi kalawan hak la arzau moal menta kami ahadan kahiji jalma ba'da kanu tetep ahad sabada anjeun sayan kana saeutik oge dinakirohkeun delit taklil teu asyai'a hatta ufariqo sehingga yen misahan kami ad-dunya kana dunya maksudna maut. Fakana maka bukti sa Abu Bakrin Abu Bakar radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abu Bakar yada'u eta ngundang Abu Bakar hakiman ka hakim ilal atoi kana paparin faya batuli ngumpang hakim ayak bala tina yen ayak bala kana yen nampa hakim hu kana ato minhu ti Abu Bakar. Tsumma inna Umar tuluy saesuna Umar radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Umar amin. Da'a eta ngundang Umaru ka hakim liyu'tiya karena supaya maparin atau merek karena supaya maparin Umaru ka hakim paba tuluy mumpang hakim aya kebala kana yen narima hakim minhu ti Umar syai'an kana saeutik oge. Faqala maka ngadawuh Umar ini saesuna kami ushidu eta nyaksikeun kami kum karanjeun kabeh ya ma'syarul muslimin nangtukeun kami ka golongan muslimin. Ikhtisas berarti akhussu ya ma'syarul muslimin nangtukeun kami he golongan muslimin
Al hakimin ka hakim anni kana saestuna kami aridu eta geus ngasongkeun kami atau geus nawarkeun kami alaihi ka hakim haqqahu kana hakna itu hakim min hadal fai'i tina ieu harta fe payak ba tuluy mumpang hakim aya uda kana yen ngambil hakimku kana itu hadal fai'a falam yarza tuluy teu menta sahakimun hakim ahadan kahiji jalma minan nasi nyatana ti manusia bada Rasulillah dina sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya sehingga yen dimaotan itu hakim. Masih ngajelaskeun isti'faf anil masalah ngariksa tina barang penta. Katampi ti Hakim bin Hizam saur Hakim kami kantos ukeun ka Rasul. Ai Rasul kan bager. Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la. Teu pernah Rasul disuhunkeun ngajawab teu gaduh. Ngajan teu gaduh diusahakeun kumaha carana aya metak ketika Rasul kengeng wahyu ti gua Hira Rasul ketakutan dihibur ku Siti Khadijah kalla wallahi ma yuhzikallah abadan kala ulah ketakutan wallahi demi Allah ma yuhzikallah abadan Allah moal ngahinakeun ka akang innaka latasilur rahim pan akang masuk silatur rahim terus naon wa taqrid dhaif nyuguhan tamu wa taksibul ma'dum ngusahakeun eueuh dibatur aya nu perlu ka Rasul diusahakeun sangkan aya wa tahmilul kalla menanggung beban berat orang-orang hidupna teu mandiri wa tu'inu ala nawaibil haq sok bantu korban bencana mentak Rasul diukeun pasti moal nyebut teu gaduh diukeun ku kami fa'atani masihan Rasul teu bager selang beberapa waktu teu lami da summa di dinya na gitu summa sa'atu menta deui kami teh nu kaduana fa'atani nya Rasul masih summa sa'atu tuluy menta kami ka Rasul fa'atani 3 kali tadi pasihan tapi pas geus 3 kali mah bisi deudeuyeun beunang teu ngadidik ari kitu teh qala ya hakim saur Rasul hei hakim bin naon tadi teh bin Hizam kieu nya inna hadzal mala hadiratun ieu harta dunia itu hejo pikabitaeun ngaran-ngaran hejo mah ai fil manzor tah geuning aya dina paningali matak paribasa geuningan ari kana duit mun hejo jeung pan eta da palain kana duit hejo inna hadzal mala hadiratun eta teh dina hadisna mah nya kitu kan eta sok sakapeung bener eta bahasa-bahasa di urang sakapeung mah gitu mun hejo inna hadzal mal memang hadiratun hejo fil mandor baru urang sok itu Sunda teh kadang-kadang nya aya ti dituna siga naon bahasa ieu mah ala kadarna lain ala kadarna ala qadrina itu gitu netepan kemampuan abdi mangga saaya we da teu kumaha mangga sok tai-tai haneut sok sareg-seg pager kerep cacing raosan gitu tamu gitu sareg-seg pager kerep pan aya ngaran sareg-seg mah pager anu kerep memang nanya gitu kan sareg-seg pager kerep mah ngasok tai-tai raosan tai-tai haneut gitu ieu mah mung sakitu ala kadarna ala qadrina sakamampuan abdina sakieu kitu eta jadi ala kadarna eta gitu. Jadi bahasa Arab nanti ayat itu na idza inna hadzal mal hadiratun memang ya harta urusan dunia menarik hadirah hejo ningali orang hejoan sok
ka perkebunan hejo pan indah pikaresepeun itu kana duit nih ka beureum tara kitu sanajan duitna warna beureum tetep aja nyebut mah hejonya duit 100.000 nikah hejo pala beureum kudu namanya da istilah ti Rasulna inna hadzal mala hadiratun gitu kan bari hulwatun manis fidauk dina rasana ngeunah faman akhadahu bisa khawati nafsin saja manu ngambil kana harta dengan jembar mana jalma nyokot bari teu menta da aya nu mere jembar mana tu ngarep-ngarep burika lahu fihi diberkah aya rezeki min haitsu la yahtasib aya nu mere ditampa itu berharap urang teh berkah eta teh waman akhadahu bi israfi nafsin nu ngambil harta benda ku kasengsremna hate lam yubarok lahu fi muali berkah mun urang teh gitu kan berharap naon berharap hayang dibere ketika dibere teh mal barokah duit eta teh lamun urangna aya berharap heula Assalamualaikum waalaikumsalam tamu ngobrol curhat ka itu ka dieu permios sasalaman teh anu napel dina leungeun teh salam tempel meureunna da teu berharap awalna ge tah eta mah insyaallah barokah tapi nanti awal tuh eta mah itu tuh aduh cair ya lumayan detikna 50 sedangna pantaran kitu mah jigana beungeut kitu mah 100 lah moal barokah duitna kitu ari pek teh datang salila-lila curhat teu ngamplop deh koret dasar sebenarnya istilah koret teh eueuh nu aya mah urang toma gitu naon urang nu toma koret teh aya sebenarnya manya kang kieu ya mun aya jalma beunghar tapi teu wauh beunghar teu wauh pangih jeung urang tapi teu mere duit urang nyebut koret mah kasih eta moal da ti awal teh aya berharap jalma beunghar hegnamu ti awal mah atuh berharap da teu wauh ketika teu mere duit apakah urang memponis eta koret henteu tapi ketika urang wau dina hate berharap hayang dibere hiji mangsa teu mere sebut teh si eta teh naon koret sebenarnya koret teu aya nu aya adalah toma nu gede dina hate eta pentingna bab hate eta mah da mal bisa diungkapkan ku kata-kata mal bisa dibuktikan ku kata-kata ku hate eta babna tak kitu urang mengambil harta baik pamere gitu kan atawa kuladang usaha ge kitu lamun usahana asejah we ieu mah asejah ibadah pedah we cek Allah teh ieu teh urang teh boga anak pamajikan kudu dinaon ditapakahan jadi niat mah nyuperan kewajiban lain memperkaya diri burika lahu eta ge tapi lamun tujuan hayang beunghar mah eta teh moal berkah mun usaha naon bae yang penting mah seja nyumponan kewajiban ti Gusti Allah cenah aya leuwihna alhamdulillah rek dibikeun ka batur insyaallah barokah intina ulah aya toma gitu jama ngambil harta nu hejo nu manis teh eta bisa khawati nafsin kalawan jembarna mana teu berharap teu toma biasa-biasa barokah tapi lamun aya israfi nafsin kasengsremna hate moal barokah tadi dia aya kalana kumpul terkadang kumpul boga harta tapi juhud aya juhud teh lain miskin lain bisa wae nu beunghar juhud diambil tapi hate mah dan teu kitu tuh kasengsrem bisa wae kumpul nya beungharnya juhud sok sanaos ari derajat juhud mah sabenerna secara patokan mah lebih tinggi daripada waro ari waro mah menghindari yang haram dan subhat itu waro namina nu haram nu subhat ditinggalkeun waro walaupun loba juhud ningkat juhud mah sanajan halal tara loba teuing gitu eta juhud ngaranna mun aya harta 100% nu 50%
30% haram, 20% subhat, 50% halal. Warok mah nyokot nu 50%. Juhud lebih dirinya tina 50% teh diperlukeun ku diri mah mung 20%. Sesana mah teu butuh ieu, diambil kebutuhan sesuai kebutuhan 20. Tah eta ngaranna juhud. Walaupun secara patokan hakiki mah kitu juhud. Tapi aya kalana jama juhud kumpul jeung beunghar sebenarnya. Bisa sebenarnya. Hate eta babate. Dalam menghitung kana kepentingan kabutuh mah murah sebenarnya. Nu mahal mah gaya hidup lain kebutuhan hidup. Naon cenah? Gaya hidup nu mahal. Sok lamun keperluan jang hidup murah. Bea sakilo 10.000 misalnya gitu kan, jeung deungeun jeung nanaon kanyat kan. Lamun sakeluarga aya opatan 2 harian ge cukup. Teu kudu loba. Keluarga besar yang sing loba we caina jadi bubur ka ditu. Cukup eta. Jang supaya tulang tonggong tegak. Ai lapar mah sebongkok gitu kan. Tapi lamun urang geus wareg tegak deui. Tanu mahal mah gaya hidupna. Padahal tadi ge meuli sangu, meuli beas cukup 10.000 jang biasna hungkul 20.000 jeung deungeun. Kayat jeung keluarga isuk jeung lohor eta teh mun bisa. Ngaturna ngan pedah pan urang mah ngopi hayang nu mahal padahal bisa kabeuki urang ngopi teh nu 500 ge aya nu gratis ge aya mana kreik we punuk gulaan we insyaallah. Tapi kunaon urang teh milih anu kopi nu 3.000 aya kopi 5.000 padahal jang ngopi kanyat 1.000 ge bisa aya kopi nu 1.000 kopi Sapina Tunar eta kapal api teh eta Sapina Tunar eta kanyat 1.000 pan eta. Tapi kunaon urang hayang nongkrong di kafe nu mungkin bisa jadi 20, 30, 50.000 padahal jang kepentingan supaya seger teu ngantuk mah kudu kapal api bisa. Tuh ka kafe mah jadi 50.000 misalnya. Nya. Tah eta. Mun nu beuki udun kanyat ya coke asal ngebul. Ku batang cengkeh bisa, ku daun kaung bisa, tapi pan hayang gaya, meuli we Marlboros gini kan, Marlboro gitu, Marlboro, meuli Samsu, padahal jeung jaraknya kayak sama kan, nah seperti gitu, jadi nu mahal teh naon, gaya hidup mun mobil yang penting ngagorolong maju, tapi ka tempat tujuan bari salamet, tapi pan hayang gaya, nah. Sedangkan mungkin mahal, mungkin gede pajak napan lieur eta. Jadi nu mahal teh naon? Gaya hidup, lain kebutuhan hidup. Bener gitu. Mun HP nya asa bisa nelpon bener gitu kan. Tapi pan wah aya 5 juta, 10 juta padahal ya aku fungsi mah jeung 1 juta ge bisa bae gitu kan. Jadi gaya hidup nu mahal. Pakaian yang penting tutupan aurat. Tapi geningan ratusan ribu jutaan gaya hidup itu. Gaya hidup. Tapi teu kabeh kitu. Aya kalana mewah teh pikeun tahadus binikmat. Aya henteu kabeh kitu. Hiji jalmi make pakaian lusuh, compang-camping. Penak sareng Rasul alaka malun. Apakah engkau gaduh harta? Cek eta zaman naam Rasul gaduh. Saur Rasul teh ieu ari boga mah atuh tong sok nu cumpang-camping. Innallaha jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ayyaro atharon nikmat al abdi. Allah teh ginding mikaresep kanu ginding jeung mikaresep ka jama nu ningalikeun tapak rahmat Allah. Tinggal di tafsir Sawi eta. Surat Ad-Duha ayat 11 gitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ayyaro atharo nikmat ala abdi. Ari boga mah tuh sing gining. Tah jadi mun gining teh tujuanana seja syukuran ka Allah ningalikeun tapak rahmat Allah mah teu nanang. Lain gaya lain eta. Jadi nu mahal teh gaya hidup. Lain kebutuhan hidup.
wa kana kalladzi yaqulu wa la yasbau eta jalma nu kasengsrem hate kana urusan dunia teu beda seperti jalma nu dahar tapi teu wareg-wareg berarti daharna teh bohong laparna teh bohong da lapar nu bener mah pasti geus dahar pasti wareg sok jalma lapar nu nyaan laparna mun lapar nanyaan dahar sapiring dua piring bisa jadi wareg tapi zaman api-api lapar moal wareg jika ngahudang ke nu sare jeung nu api-api sare kan hese eta nya mamatahan zaman nu ngadenge jeung nu api-api ngadenge pan beda mamatahan zaman nu torek jeung api-api torek ibarat kitu ngaran nu api-api merada hese seperti jalma nu dahar tapi teu wareg-wareg berarti laparna bobohongan eta mah daiping eta mah api-api eta mah wal yadul ulya khairun minal yaddi sufla tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah maksudna yadul ulya ay al munfiqah yaddi sufla ay as-sailah berarti al munfiqah khairun minas sailah nu masihan lebih baik daripada nu menerima. Fakola hakimun digeleneng ku Rasul dinasihatan 3 kali mah disuhunkeun eta teh lampu kuning bahwa anjeun nu kaopatna ulang enta deui kitu eta teh dicumponan we heula cumponan kayak di papatahanana lebih mantep eta daripada ti awalna can mah dibere si papatahan rada hese kasinggung teh heula Rasul teh kitu we papatahan teh sok pasihan geus 3 matak jadi dalil urang menang mere maksimal 3 kali kaopat mah kanyap ditolak menang di dieu dalilna jalma teh hayang ngenta we geus aya 3 kali tah kaopat mah moal nurutan Rasul ngan ai Rasul mah nganasehatan teh tah geus mere heula ari urang mah kadang-kadang gitu kan can mah mere geus nausiahan gitu kan nu akhirna si itu kecewa mah heueuh moal narima ieu mere henteu nyarekan heueuh pan kitu meureunna sok pasihan heula geus kitu mata bisi ngetan kaopatna ya tuman langsung di nasehatan ke Rasul nya eta nancep gitu eta faqala hakim cek hakim pakul tu ya Rasulullah mun kitu mah tuh wallazi ba'atsaka bil haq demi dat Allah nu geus ngutus salira kalawan hak la arzau ahadan ba'daka syai'an kami moal sakali-kali deui barang pentak ka seorang pun sabada aja ieu nu terakhir Gusti Rasul abdi janji saeutik oge moal menta bener da janjina ieu ditepati eta Rasul pupus Abu Bakar ngajabat jadi khalifah pakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman ilal atha Abu Bakar jadi khalifah manggil hakim da jami miskin Hakim bin Hizam maksudna bade sodakoh nyalurkeun zakat nyalurkeun harta pe gitu kan jalma miskin teh seueur anggaranana tina zakat aya tina pe aya tina gonimah aya gitu mah kapanggil deui si eta mah ka kelurahan teh gitu kan gitu bantuan ti dieu asup deui datana bantuan ti dieu asup deui datana kan gitu tapi di ulem teh Pak Aba itu datang tak ke kelurahan eta hakim teh tuh datang nolak anjeunna pikeun nampi pamasihan ti Abu Bakar padahal hakim berhak Abu Bakar pupus Umar bin Khattab ngajabat sami eta di ulem ku Umar bin Khattab tuh datang alim nampi kana pamasihan sedengkeun kan ari naon mah Umar bin Khattab pan jadi pemerintahan nu adil di satu sisi kumaha da hakna ieu teh bisa disebut adil deui gitu maka Umar bin Khattab ngadauh inni ushidukum kami bersaksi saksiannya ku kalian hei orang-orang muslimin saksiekeun kami ka hakim bahwa kami teh geus nawarkeun hakim tina hakna jatah tina harta pe ku kami teh geus dianggarkeun geus aya tah amplopna ge mun basa urang jang hakim ngan hakimna we alimeun bisa pajarkeun ku Umar teh dibere tina harta pe naon harta pe teh harta nu hasil ti kafir diraih ku muslimin tanpa peperangan itu harta pe
Ai gonimah mah ladang naon? Ladang perang, ari pe mah ladang perang setoran upeti gitu. Ciga jizyah deui, ciga pajak deui. Tasorupna sami siga naon? Siga gonimah dibagi 5 heula, 4/5 jang pasukan perang. 1/5 dibagi 5. Hiji Rasul mun teu aya kana kamaslahatan muslimin. Ngagaji guru ngaji, ngagaji tukang adzan tidinya. Nu kadua dawil kurba, Bani Hasyim, Bani Muthalib. Nu katilu jalma fakir, jalma miskin, nya fakir jeung miskin gitu maksud. Kaopat yatim, kalima ibnu sabil. Tah hakim teh kasebut jalma miskin mustahil, tapi teu nampi. Saksikeun nya Umar teh geus nawarkeun ngan hakim umumkeun. Fayaba ayyahuda falam yarzak hakimun ahadan minan nas, maka hakim teu pernah nampi bantuan, teu pernah nampi sodakoh ti seorang pun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabada Rasul terakhir teh janji tadi hatta tuh via sehingga di mautan. Iraha mautna angka 7 ayeuna putut li asri sinina karena 10 pirang-pirang tahun min imarati Muawiyah tina masa jabatan Muawiyah. 10 tahun tina pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala ngadawuh sa Nawawi taina sarah. Imam Nawawi kana lapat ittafaqo sepakat sal ulama alan nahi kana ngalarang anis sual tina barang penta min gori daruratin kalawan teh darurat. Sepakat ulama bahwa barang penta teu darurat mah haram. Teu lapar-lapar banget hek barang penta teu meunang dilarang. Waqtalapa jeung ihtilaf sa ashabuna pirang-pirang sahabat urang sararea maksudna ashab Syafi'i pi mas'alatil qadir dina barang penta na jalma nu mampu alal kasbi kana usaha ala wajhaini netepan 2 jalan. Ihtilaf ashab Syafi'i bur jalma barang penta padahal kaduga usaha kumaha hukumna? 2 kaul. Asahuhuma anu ari pangsoehna wajhain annaha eta saesna masalah haramun eta haram. Urang mampu jang usaha tapi barang penta haram hukumna. Jadi pengemis teh haram ari mampu pikeun usaha manu cager mah eta teh. Wasani ari nu kadua halalun eta halal mal karohah sarta makruh. Ceuk kaul kadua urang jagjag tapi barang penta makruh hukumna. Bisalatati syurutin kalawan 3 pirang-pirang syarat. Allah yudhilla tegasna yen teu ngahinakeun si qadir nafsahu qadirina qadir teu matak jadi hina. Urang teh mampu usaha tapi barang penta makruh ceuk kaul kadua mah. Kalawan syarat 3 hiji teu ngahinakeun diri, 2 wala yahilla jeung teu keukeuh qadir pi soal dina mentana. Teu keukeuh mentana biasa-biasa. Nomor 3 wala yu'dhiya jeung yen teu milaraan si qadir al mas'ula ka jaman nu dipentana. Katilu teu matak menyakiti orang nu dipintana gitu. Karena ya maksa teh gitu kan. Jika di jalan mah gitu kan ngenta di lampu merah mun teu teh gitu kan si mobil teh ku paku misalnya tah teu gitu. Pain pakida maka lamun eueuh naon wahidun salah sahiji faharamun tah eta haram bil ittifaq gitu. Jadi jalma mampu kasab barang penta cekal kaji haram, cekal kadua makruh kalawan 3 syarat mun eueuh 3 syarat haram. Babu man ari eta bab mertelakeun jalma saala nu menta man anasa ka manusa takatsuron karena nyuprih loba. Takdirkeun fahuwa madmumun fahuwa tariman madmumun eta anu di cacat. Halaman 257. An Abdullah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ngadawuh Abdullah bin Umar kana lapad qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazalu teureun-eureun sa rajul hiji lalaki yasalu eta menta rajul annasa ka manusa hatta yatia sehingga yen datang rajul yaumal qiyamati dina poe kiamah laisa bari teu aya fi wajihi eta tetep dina beungeutna si rajul naon muz'atul lahmin sateuk-teukan daging aya putut angka hiji aya bal balika kulluhu ari sakabe wajhun udmun eta tulang. Ti Abdullah bin Umar Rasul ngadawuh teureun-eureun jalma barang penta kabatur
sehingga datang dina poe kiamat si eta kulantan teu boga kaera di akhirat teh beungeutna teh dagingan tulang kabeh. Barang penta anu tujuanana takatsuron memperkaya diri. Beda deui mun barang penta urang keur lapar ya keur sakarat itu kalaparannya eta mah barang penta teu naon. Daya kalana jalma menta teh naon? Aya butuh, aya pedah memperkaya diri. Beda eta teh. Nu jajaluk teh eta teh. Anu memang lapar sih eta teh. Aya deui jajaluk teh memang nya jadi hobi we eta mah jadi profesi. Cicing di Jakarta, di kota-kota besar, di mana loba sawahna eta ladang jajaluk. Kan gitu. Nu gitu. Jadi menta teh eta mah takatsuron memperkaya diri eta. Teu meunang eta. Padahal mampu. Jadi wal murad man sala takatsuron wa huwa ghaniyun gitu. Nu dimaksud jalma anu barang penta karena takatsuron memperkaya diri. Wa ghaniyun padahal geus beunghar. Ieu nu dimaksud di dieu. Wa man sala wa huwa mutirun anapun jama barang penta bari manehna banget butuh padali kamu bahun meunang eta keur banget lapar wa kadesek. Moal aya di dinya mah moal. Fathul Bari itu. Halaman 258 kataba nyuratan sa Muawiyah ibnu Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma radhiya muga mikarido sallallahu anhuma ti Muawiyah jeung Abi Sufyan. Amin. Ahli sunnah eta. Sabab lamun Syiah mah lain radhiyallahu anhu mah lain gitu. Laknatullah eta teh kitu. Pan ari Syiah mah benci pisan ka Muawiyah. Berarti bisa dipastikan Imam Bukhari itu seorang ajaran ahli sunnah wal jamaah. Lamun orang-orang Syiah mah moal cadu mungku karam dempak tong maka Muawiyah sebagai musuh bubuyutan Ali ka Abu Bakar jeung Umar ge laknatullah. Tak penting ya rodia muga mikarit eta doa lain doa sembarangan eta teh jangan buktikeun identitas eta teh. Samun pengarang kitabna Syiah mah moal kitu moal eta mungkin hadis lagi moal dimuat gitu. Teh lain Imam Bukhari teh panganut ahli sunnah wal jamaah. Lain Syiah benci ngefans berat ka Ali benci ka Muawiyah. Aya Khawarij kecewa ka Ali eta. Ilal Mughirah bin Syubah ka Mughirah bin Syubah radhiya muga mikarido sallallahu anhu ti Mughirah amin. An kana saya sunah kalakuan annahu takdir. Uktub kudu nuliskeun anjeun ilaya ka kami bisain kana hiji perkara. Sami tak nu pernah nguping anjeun hu kana syekh min Rasulillah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba tuluy nyuratan Mughirah ilaihi ka Muawiyah. Eusi suratna sami tu ngadangu kami an nabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina ngucap Nabi kana lapad innallaha sayasuna Allah kariha eta mika ngewa Allah lakum ka aranjeun kabeh salatan kana tilu perkara. Qila wa qala tegasna ka hiji loba nyarita. Qila wa qala loba nyarita. Qila dicaritakeun. Wa qala jeung ngucap jalma loba ngagosip lah. Wa ido atal mali jeung kana noler-noler harta. Wa katrota suali jeung kana loba menta atawa nanyakeun. Soal di dinya dina perkara anu teu penting. Muawiyah bin Abi Sufyan nyuratan ka Mughirah bin Syubah. Eusi suratna yeuh anjeun kudu nuliskeun ka kami hiji hadis nu pernah kakuping ku anjeun ti Rasul langsung. Tuluy Mughirah bin Syubah teh nyuratan ka Muawiyah teh eusina teh kieu kami pernah ngadangu Rasul ngadawuh kieu Allah mika ngewa tilu perkara hiji qila wa qala ceuk si anu mah kieu si anu mah ngomong kieu lazim dina qila wa qala teh lobanya rita hayo we ceuk si anu kieu manehna ngomong kieu terus ngadongeng loba ngadongeng teu puguh itu. Padahal kapan letah teh beureunan di simpenan ge di jero. Di pageran ku Allah teh ku huntu teh. Teu cukup keneh teh make pintu gerbang dua bibir teh. Tapi kunaon make gampang ngobrol teh eta jangan aja na teu cukup eta.
Tapi nu penting mah teu naon. Dan nu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tina ciri hade Islam seseorang teh ninggalkeun perkara anu teu penting. Eta bakal aya 4 bagian eta. Ninggalkeun nu teu penting halus. Ninggalkeun anu penting goreng eta mah. Pokok ieu teh penting tapi repeh sih eta. Sur Abi Ali Adaqoq man sakata anil haq fa huwa syaitonun akhras. Jamanu repeh diam bisu tina membicarakan hak itu adalah setan yang bisu. Jadi aya tarkuhu malayanihi ninggalkeun nu teu penting. Aya ninggalkeun nu penting goreng eta. Aya migawe nu penting, aya ninggalkeun anu penting. Jadi 4. Nu alus apa hiji? Hiji tarkuhu malaya nih ninggalkeun nu teu penting alus. Nu kadua migawe anu penting nya. Nu goreng naon? Ninggalkeun anu penting migawe anu teu penting. Kila waqala. 2 waido atal mal noler harta ngamomorekeun harta nganyanya harta ngabubadirkeun beneran gitu harta ngan udud we jeung udud aya mubadir aya israf duanana ge goreng gitu. Ari israf mah sarfu fimayan bagi zaidan alamayan bagi sarfu nasarupkeun hiji perkara fimayan bagi dina perkara nu penting ngan zaidan alamayan bagi lebih dina kepentingan ngaranna israf. Dahar butuh piring nasi eta 2 piring di dahar teu dipikeun nu 2 piring tadi asupkeun ta kana gengrong sarfu fimayan bagi nasarupkeun 2 piring dina perkara nu penting nya dikana beuteungkeun ngan zaidan alamayan bagi lebih dina kepentingan anak da penting nama tadi ge cukup sapiring oge berarti ketika dahar 2 piring itu adalah israf. Aya tabdzir mubadir mubadir mah sarfu fimalayan bagi nasarupkeun perkara dina nu teu penting aya sangu 2 piring atau sapiring alungkeun ka jalan tah eta ngaranna tabdzir. Tukang meuli udud ka mana asupna eta bisa kana tabdzir deh ngan pada di urang mah niatna teh saja ngaberantas pamakruhan we eta supaya apa ngaberantas pamakruhan sugane leungit ku dibakaran teh gitu. Anu katilu wa ka asap jeung pembelaan wae wa katrota soal loba menta atawa loba nanyakeun dina perkara anu teu penting hayu ditanyakeun da dina nu teu penting. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Umat yang dulu itu cilaka ruksak dihancurkeun ku Allah teh pedah naon 2 dosana. Hiji loba tatanya dina perkara nu teu penting atau loba pepenta dina nu teu penting ciga Bani Israil manehna moal iman ka Nabi Musa sehingga hayang ningali Allah kalawan nemrak pan eta teh menta anu teu penting eta teh lan nu'mina laka hatta narallaha jahra pan eta teh ngenta anu teu penting eta teh gara-gara menta atau tetanya anu teu penting jeung sok ngabunuh nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Zakaria diragaji nu akhirna dihancurkeun ku Allah fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Halaman 256. An Ummi Salamah katampiti Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngadau Ummu Salamah kana lapad qultu ngucap kami ya Rasulullah ana liya eta tetepikeun kami ajrun ari ganjaran an unpiko tina yen ngainpakeun kami ala Bani Abi Salamah katurunan Abi Salamah bin Abdil Asad innamahum pasina ari Bani Abi Salamah baniya eta turunan kami bani gitu tuh baninya Bani eta turunan kami
Faqala maka ngadawuh Rasul anfiki pek nganapakahan anjeun pek infak anjeun alaihim ka Bani Abi Salamah palaki maka eta tetepikeun anjeun ajruma ari ganjaran perkaraan pakti nu geus infak anjeun kana emak alaihim ka Bani Abi Salamah ti Umi Salamah bojo Rasul. Ummu Salamah teh adalah patilasan Abi Salamah. Patilasan eta Abi Salamah pupus ku Rasul didoakeun. Ye doa baca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah ganyar musibah abdi gentosan musibah kuno langkung sae. Nya digentosan Abu Salamahna kusaha ku Rasul Ummu Salamah ditika. Tapi kan gaduh putra ti Bani Salamah sabaraha Ummu Salamah ti Abu Salamah teh gaduh 4 putra hiji namina Umar lain Umar bin Khattab Umar bin Abi Salamah nu kadua Muhammad lain Muhammad Kanjeng Rasul Muhammad bin Abi Salamah katilu Zainab kaopat Darroh atau Durroh opat Gusti Rasul kumaha sandeina meunang ganjaran moal abdinya kaci teu mun teh abdi nganapakahan masihan infak ka turunan-turunan Abi Salamah nya budak abdi teh apa eta apakah kelebet kasayan eta teh sedekahna lain ka batur gitu so Rasul anfiki sok infak anjeun ka budak-budak Abi Salamah nya budak anjeun teh sabab anjeun bakal diganjar atas infak ka anak-anak anjeun oge. Ya akhirnya Ummu Salamah masihan teh ka putra-putra ti Abi Salamah. Halaman 258 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Sami eta orang Syiah mah teresep antara nampa hadis ti Abu Hurairah sami eta tak penting di dia ge radhiyallahu anhu. Orang Syiah itu menolak hadis nu datangna ti Abu Hurairah. Perang Syiah ciri khasna. Anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawu Rasul kana lapan laisa lain sal miskinu jalma miskin alladzi eta jalma yatuku nu mapai ladzi alan nasi ka manusa tarudduhu ngabalikeun hu kasih miskin naon alukmatu sahuapan walukmatani jeung 2 huapan watamrotu jeung hiji korma watamrotani jeung 2 korma walakin jeung tetapina walakinil miskinu jeung tetapina ri jalma miskin allazi eta jalma la yajidu nu teu manggihan ladzi ginan kana kasugihan yugni anu nyugihkeun ginanhu kasih ladzi wala yuftanu jeung teu dikanyahokeun salahu itu ladzi payuta sodaku tuluy disodakohan saha alaihi itu ladzi wala yakumu jeung tara ngadeg ladzi payas halu tuluy menta ladzi annasa ka manusa ti Abu Hurairah saur Rasul hakikat miskin teh lain kieu nya jalma miskin lain jalma nusok mapai ka manusa bulak balik dengan tujuan sesuap 2 huap bulak balik lain tujuan hayang menang hiji korma 2 korma pikeun dimakan hakikat miskin lain kitu sabenerna hakikat miskin adalah jalma anu dina hatena teu mangih kabeungharan itu adalah miskin. Jadi masa beunghar miskin sabenerna lain ningali zahir, beunghar miskin teh adalah ningali hati. Sabab engke dina Bukhari jilid ka-4 duka halaman 102 hiji duka sabaraha? 102 hiji. Laisal gina an kasratil arad. Beunghar itu hakikatan lain pedah loba harta benda. Walakinal gina ghina nafsi. Hakikat beunghar adalah hati. Jadi beunghar jeung miskin hakikat mah ayana dina hate. Daya jalma nu dohirna beunghar tapi hatena miskin. Cirina geus boga mobil 10 tapi hayang meuli deui mobil ka 11na. Miskin hatena mah. Nya. Jalma teu boga naon tapi dah hatena mah
ngerasa sugih. Nah, eta teh berarti henteu miskin. Jadi hakikat miskin lain jalma nu dohirna jajaluk sabenerna demi sesuap dua suap nasi lain sabenerna. Tapi jalma anu hakikat miskin nu dina hate kabeungaran. Nya bisa wae dohirna teu boga atau dohirna boga ngan hatena fakir. Jalma beunghar kan anggar teh cukup-cukup miskin. Jalma miskin bari mapai ka batur dohirna miskin, hatena miskin bisa jadi. Ya. Bisa dohirna beunghar hatena miskin, bisa dohirna miskin hatena naon? Miskin. Tetapi na miskin adalah alladzi la yajidu ginan yugnihi. Miskin hakikatna nyata jalma nu teu manggihan kabeungharan nu matak nyugihkeun ka manehna. Sehingga manehna teu dikanyahokeun akhirna dibere sedekah ku batur. Diwatireun gitu kan. Tara ngadeg tuluy menta ka manusa tara. Kitu nya. Eta hakikat beunghar jeung miskin teh adalah bab hate. Bisa dohirna beunghar hatena beunghar, dohirna miskin hatena miskin, dohirna beunghar hate miskin, dohir miskin hate beunghar. Bisa wae. Pada hakikat mah bab hate. Halaman 205 genep. An Zainaba katampi ti Zainab imroati Abdillah bin Mas'ud tegasna bojo Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Radhiya muga mikarido sallallahu anhuma ti Zainab jeung Abdillah bin Mas'ud. Qolat ngadawuh itu Zainab. Intolaktu berangkat kami ilan Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam pawajadtu tuluy manggihan kami imroatan kahiji awewe. Ya halaman 205 genepnya. Minal ansori nyatana ti orang ansor alal babi dina lawang panto. Hajatuha anu ari kabutuhna itu mar'ah mithlu hajati eta saperti kabutuh kami. Famarro tuluy ngaliwat alaina ka kami sabilalun Bilal bin Robah. Fakulna tuluy ngucap abdi sadaya sal kudu nanyakeun anjeun. Talatah An-Nabiya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam anaha yujzi'u nyukupkeun anni ti kami naon. An unfiqo yen ngainpakeun kami ala zaujin kasalaki wa etamin jeung pirang-pirang yatim li pikeun kami. Hijri nu tetep aitam dina asuhan kami. Pasala tuluy naroskeun Bilalhu ka Nabi pakola maka ngadawuh Nabi naam leres. Laha eta tetep pikeun mar'ah ajroni ari dua ganjaran ajrul qorobah tegasna kahiji buruhan tina ladang kerabat. Wa ajrus shadaqati jeung dan buruhan atuh ganjaran. Ajrul qorobati tegasna kahiji ganjaran tina kerabat wa ajrus shadaqati jeung ganjaran tina sedekah. Ti Zainab bojo Abdullah bin Mas'ud kuring berangkat ka Rasul. Ternyata di bumi Rasul penak jeung hiji ibu-ibu orang Ansor di lawang panto. Kabutuhna sama jeung abdi rek naroskeun ka Rasul sama eta. Eta teh peda Zainab teh nya aya rezeki meureunana kitu rek disedekahkeun ka batur aing carogena miskin Abdullah bin Mas'ud. Cek Abdullah bin Mas'ud teh ka kuring rek barang bere mah tong ka batur. Nah meunangnya meunang meureunana kitu. Tanyakeun ka Rasul, "Ku anjeunna tanyakeunana." Eta teh karena logina mah kitu na Bukhari na ku anjeunna eta piwarang Abdullah bin Mas'ud eta. Geus ka kuring mere ulah ka batur. Meunang teh nyata duka. Mencikeun mah meunang sok taroskeun ka Rasul ku akang. Ku anjeun gede-gede. Pas dina lawang panto aya ibu-ibu orang Ansor sami di eta ge rek nanyakeun ka Rasul. Luak dieu kumaha teu wantun. Di dinya teu untung aya jang Bilal bin Robah ngalangkung. Bilal ka dieu sal. Nitip carios lah pang naroskeun talatah gitu. Pan ditukang ge geuning lamun era meunang talatah masa dina Ali geuningan naon? Naroskeun tentang hukum madzi
pan Kamikdad bin Aswad nitipna teh bejakeun ka Rasulnya mun hiji pamegat keluar cai madhi wae eta kumaha hukumna teu wantun sadina demi toha gitu na ka Rasul teh naroskeun ka talatah ka Aswadan Miqdad bin Aswad. Oh cek Rasul teh najis kudu dikumbah batal wudu kan gitu cenah di dieu taroskeun cinta ngan pepeujeuhna bohori mah aya kieuan pepeujeuhnya ulah disebutkeun ti abdi so eta mah aya hamba Allah gitu aya hamba Allah anu bari naroskeun tentang kumaha hukumna ayu jaziu ani an unpiko ala zaujin wa ayatamin li hijri meunang teu abdi nganapakahkeun nyodakohkeun ka salaki jeung budak yatim anu memang diasuh ku abdi meunang teu pepeujeuhnya tong beja-beja isian cek eta giridig we Bilal bin Rabah Gusti Rasul aya ibu-ibu naon cek Rasul Rasul saha ibu-ibuna Zainab Rasul ayu Zayanib Zainab nu mana kan Zainab di loba Rasul gaduh bojo Zainab gaduh putri Zainab putri ieu bojo Abdullah bin Mas'ud Zainab nu mana itu ayu Zayanib Zainab nu mana Assalamualaikum Waalaikumsalam saha Ridwan nu mana itu Ridwan Al-Makburi Ridwan Al-Atoi kan beda ya gitu kan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya eta Wildan mana Wildan ieu Wildan anu urang itu teh anu geus eueuh geus innalillahi mun eta geus eueuh nya moal pahili eta mun aya keneh di dieu mah eta teh kudu disebutkeun Assalamualaikum Waalaikumsalam saha di luar saha di jero ulah nyebut abdi ulah eta nabuhur eta digeleneng ku Rasul Assalamualaikum Waalaikumsalam saha di luar anak cek Rasul saha di luar abdi sebutkeun ngaranna abdi teh saha eta aya eta engke nabuhur aya buka jadi sabaraha aya jama widi ka Rasul kaketok gitu ditaruh saha eta anak cek Rasul kuring-kuring sebut ngaranna saya tak santria pan loba santria sebutkeun ngaranna akang apalah artinya sebuah nama jang sodakoh eta hamba Allah ieu bae dipanggil mah ulah kitu ngajawabna sok salah judul deui tong beja-bejanya oh Zainab nu mana Zainab bojona Abdullah bin Mas'ud oh mun kitu bejakeun jang Bilalnya nya teu naon meunang ganjaran eta meunang ganjaran aya ganjaran lagi dua hiji pedah kerabatna nu jadi salaki nu jadi anak nu kadua pedah naon pedah sedekahna tuh kadulur mah gitu wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat ari lapad qolat ngucap Zainab ya Rasulullah innaka saesuna anjeun amarta eta marentah anjeun bi sedekah kana sedekah wa kana buktiin di eta tetep sandingan kami non hulan pirang-pirang perhiasan Parodtu tuluy ngamaksud kami an atas sodako kana yen gawe sodako kami bihi kana itu hulan pazama tuluy ngucap biasana zama teh nyangka ngana buhori mah rata-rata zama itu ngucap fazama tuluy ngucap sa Ibnu Mas'ud caroge annahu kana saestuna Ibnu Mas'ud wa waladahu jeung putrana Ibnu Mas'ud ahaku eta lebih berhak ahakuman eta panghakna jalma ta sodak nu gawe sodakoh kami bihi kana itu hulan alaihim ka itu Ibnu Mas'ud jeung walad faqala maka ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapan sodakoh bener sa Ibnu Mas'ud zawjuka ari salaki anjeun wa waladuka jeung budak anjeun ahakuman eta panghakna jalma tasodakti nu gawe sodako anjeun bihi ku itu naon hulan alaihim ka itu zawj jeung walad dina riwayat sanes mah lain talatah ka Bilal langsung naroskeun riwayat nu sejen mah kieu Zainab deh Gusti Rasul salira kan marentah ka abdi sebagai ibu-ibu kudu sodakohnya
pan peda geuningan keur Idul Fitri geuning Rasul teh non ceramah ibu-ibu kudu sedekah aranjeun sabab kami ningali aranjeun mayoritas penghuni neraka. Maka zaman harita geuning ibu-ibu teh naon digelar sorban ku Bilal Papai teh aya nu kongkorongna nu ali geulang gitu kan ibu-ibu pan loba naon loba penghuni neraka teh ibu-ibu. Entak ti Rasul ittaqun nar walau bisiki tamratin wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Riksa neraka walaupun ku sedekah sabelah korma mun teu bisa ngobrol nu hade. Pan salira teh miwarang ka abdi supaya sedekah kaum ibu-ibu. Wa kana indi hulan abdi gaduh perhiasan. Paraddu an atas sedekah bi abdi rek ngamaksud sedekah ku perhiasan ngan pazama Ibnu Mas'ud pun lanceuk caroge nu nami Ibnu Mas'ud nyebatkeun kieu bahwa annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi bahwa Abdullah bin Mas'ud nyarios bahwa kami jeung budakna lebih berhak bikin disodakohan. Leres Gusti Rasul eta teh kitu. Sok Rasul sedekah Ibnu Mas'ud betul Abdullah bin Mas'ud teh ye salaki anjeun budak anjeun mangrupakeun jalma nu paling berhak nampa sedekah ti anjeun. Jadi teu naon boga pamajikan beunghar zakat ka salaki teu naon asal salakina jadi mustahil. Pamajikanana orang kaya usaha maju boga harta nu kudu dijakatan. Salaki termasuk orang miskin zakat ka salaki. Geus katampa ku salaki beulikeun kana beas dahar deui ku pamajikan teu naon da geus naon geus beda ngaran beda hukum ti pamajikan mah harita statusna naon ka salaki zakat geus ilang geus zakat ti salaki katampa geus lain zakat ayeuna mah dipake masak jadi napakah beda ngaran beda hukum. Rasul tara nampa zakat hiji mangsa amat nu namina Bariroh amat Siti Aisyah nampi zakat daging domba. Rasul mulih ka bumi aya daging domba di dinya aya tuangeun aya surah isangan eta mah da tuangeun daging domba zakat nu Bariroh wios cik Rasul jang Bariroh mah zakat jang kami mah lain deui geus beda ngaran beda hukum. Beda ngaran beda hukum. Aya naon aya anak domba nyusu ka anjing badag awakna apakah si anak domba eta jadi mugoladoh teu jadi mugoladoh kenapa dina ieu anah jadi kadua teu jadi mugoladoh ngan lamun bau anjing makruh hukumna gitu teu jadi mugoladoh ngan paling sungutna hungkul nu kudu disertu kudu disertu atau jalma ngadahar daging anjing dahar piceun ka WC nu kudu disertu mulutna keur ombehna kudu disertu 7 kali henteu sabab beda ngaran beda hukum keur masuk daging anjing geus kaluar tai ayeuna beda ngaran beda hukum nya beda ngaran beda hukum. Ngadahar tai hukumna naon haram eta tai didahar ku gurame eta didahar ku santriah miceun didahar ku lele nah tai teh lamun secara langsung urang didahar pan haram tapi emang didahar ku lele ban lelena di pasak urang asa taian halal ngadahar lele halal ngan lamun matak bau santriah makruh hukumna gitu. Sebatas makruh eta teh. Teh yang tadi ge domba kayak gitu, nyusuk anjing teh. Mun jadi bau anjing gitu tanya. Ah, maka jadi makruh. Kan teu berarti jadi mugoladoh henteu. Da lain anak anjing eta mah. Anak domba disusuan ku anjing beda. Mae jeung kuda beda tuh. Gitu. Mae jeung anjing itu lain mae jeung kuda. Gitu. Tah nu beunghar awewena bojona beunghar zakat ka suami zakat judulna ti suami dipake napakah teu naon didahar ku bojona muter we di dinya betul saudara Rasul. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
Ananasan saya sunah manusia minal ansor nyata nanti orang ansor salu eta naros nasan Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata tuluy masihan Rasulhu kanasan tumasalu tuluy men saluna menta meunannya sakali deui ananasan saya sunah manusia minal ansor nyata nanti orang ansor salu eta menta itu nasan Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'ata tuluy masihan Rasulhu ka itu nasan sumasalu tuluy menta itu nasanhu ka Rasul Fa'ata tuluy masihan Rasulhum ka itu nasan sumasalu tuluy menta itu nasanhu ka Rasul Fa'ata tuluy masihan Rasulhum ka itu nasan hatta nafida sehingga beak non ma perkara indahu nu tetep mak sandingeun Rasul mending cerita tadi mah mahi saha hakimnya yang tadi Hakim bin Hizam meninggali cerita tadi mah gitu. Faqala maka ngadawuh Rasul ma'ari perkara yakunu bukti ma indi eta tetep disandingeun kami min khairin nyatana tina kahadean falan udakhira ta eta moal nyimpen kami kana emma falan udakhira ta eta moal nyimpen kami kana ma'ankum tiaranjeun kabeh waman jeung ari saja mayas taipa eta kariksa man tina menta yu ipa tah bakal ngariksa hukaman saallahu Allah waman jeung ari saja mayas tagni eta nyupri sugih man yugni tah bakal nyugihkeun hikaman saallahu Allah waman jeung ari saja mayata sobar eta nyabar-nyabar man yusabbir tah bakal merek kasabaran hukaman sallallahu Allah wa ma utiya jeung teu dibere sahadun hiji jalma atoan kana pamere khairon kana nu leuwih hade wa ausa jeung leuwih jembar minas sobri tibatan sobar sami ieu mah ceritana jeung tadi teh hiji manusia ti orang ansor nyuhunkeun ka Rasul sakali tuluy dipasihan ukeun deui nu kaduana dipasihan deui ukeun deui pasihan deui sampai seep di Rasul teh ceuk Rasul bisi menta deui nu kaopatna ieu nu aya di kami buktosna tina kahadean pamere-pamere ku kami mah moal disetok moal ditimbun ti aranjeun pasti dibikeun moal disetok moal ditahan pikeun aranjeun moal salagi aya mah dibikeun manehna mah geus beak daena ulah menta deui saja mah nu gawe kariksa tina menta ku Allah bakal diriksa mun dirina menjaga tina barang penta nya ku Allah bakal dijaga saja banu nyupri sugih hatena dibeungarkeun ku Allah hatena nu menta ka Allah hayang sabar ku Allah dipasihan kasabaran jeung teu aya pamere ti Allah nu leuwih baik jeung leuwih jembar tibatan sabar ketika urang dipasihan jiwa sabar itu adalah pemberian terbaik ti Allah an Umar bin Khattab katampi ti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngadau Umar jadi di halaman 257 kana lapan kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukti eta masihan Rasul ni ka kami al ata'a kana paparin pa aqulu tuluy ngadawuh kami ati kudu masihan anjeun hi kana ato man kajalma huwa anu ari man abqaru eta leuwih butuh ilaihi kana ato minni tibatan kami faqala maka ngadawuh nabi khud kudu nyokot anjeun hu kana ato idza jaa di mana datang ka kanjeun min hadzal mali tina ieu harta non sayun hiji perkara wanta bari ari anjeun goiru musrifin eta anu teu kasengsrem wala sailin jeung teu anu menta pahud tah pek nyokot anjeun hu kana itu se wa majeng ari perkara la anu henteu itu takdirna layakunu ala hadhihi sifat wa ma jeung ari perkara la nu teu bukti ma netepan ieu sifat
fala tutbi taulah nuturkeun anjeun hu kana ma nafsaka ka diri anjeun. Ya cerita ti Umar bin Khattab hiji mangsa Rasul bade masihan ka Umar bin Khattab. Saur Umar teh Gusti mun bade masihan ka abdi mah pasihan we kan leuwih pakir tibatan abdi tu aya nu lebih berhak. Saur Rasul khudhu ambil asok. Sok kitu cokot-cokot. Aya nu pakir Gusti. Cokot. Di mana-mana datang ka anjeun tina ieu harta, di mana-mana aya jalma, di mana harta datang ka anjeun min haitsu layah tasib aya pamere teu ujug-ujug. Bari anjeun teu kasengsrem teu menta ambil. Ulah wios-wios teu pararuguh. Atuh lumayan Pak Ustad. Wios-wios. Ulah wios-wios bari wios. Kok ina wios arihna kieu gitu. Urangna teu kasengsrem teu toma teu menta aya nu mere alhamdulillah. Lamun aya harta seperti kitu datang ka anjeun berupa pamere teu menta teu hayang ti awalna ge ngan ulah ditolak eta teh arizqu minallah tarajal minan nas. Rezeki mah ti Allah melalui tangan-tangan manusia. Cokot ulah sok api-api wios-wios. Permios jalma teh. Tos tableg gitu kan. Putih teu ngamplop wae aduh boga acara teh permios we teh tuluy pesakna ti kait kana naon kana panto wios padahal mah ti kait nu mere. Jadi ulah berharap ulah menta aya nu mere alhamdulillah ngan wa ma'la fala wa ma'la nu teu kitu nah hate hayang dibere awalna menta heula fala tutbi'hu nafsaka ulah debika dituturkeun ku hate. Jadi intina toma teh ulah ketika orang teu toma teu menta aya nu mere ulah sok api-api teu butuh. Eta mah gayana hungkul barennya gitu. Wios henteu teh. Ketika dipaksa mah nya alhamdulillah gitu. Eta mah acuh tapi naon? Acuh tapi butuh. Poinna mah asa ulah ngarep-ngarep jeung ulah menta dibere mah alhamdulillah. Ulah ningalikeun diri hayang dibere gitu kan ulah kudu ningalikeun diri teh beunghar gitu. Gitu kudu ningalikeun ka batur teh sanajan urangna kokoro gitu ulah ditinggalikeun ka balangsakan ulah wajah pikarunyaeun. Ningali batur teh si eta mah geuningan hirupna teh senang wae padahal mah ripuh dieu mah kitu kan wae. Da sabab ketika orang ningalikeun komo dicurhatkeun karipuh belum tentu batur bisa nulungan bawa mu puas eta. Riweuh hari mu puas. Sok rek naon pentingna dicurhatkeun hagina FB gitu anu dicurhatkeun. Aduh anu. Hiji meureunan batur mah bisa nulungan. Nu kadua leuheung lamun anu resepen ka urang kalau anu teu resepen mau puas eta. Bahwa tingalikeun urang tidak ada apa-apa gitu, tidak ada kekurangan gitu. Walaupun ya na buktina mah segala kurang gitu. Tadi teh acuh tapi butuh sakalian gitu mah sabenerna. Ngan intina ulah ditolak itu mah anu mere mah. Ngan jangan jaga image, ngajaga wibawa mah nya teu naon acuh tapi butuh gitu. Wios. Gitu. Dipaksa. Eta mah ulah ketika dialungkeun deui teu sopan. Cenah teu butuh tarima heula batur supaya jadi kahadean. Oh ku abdi atur nuhun ditampi sodakon. Tapi abdi ge bade sodakoh ku abdi sodakohkeun deui. Tamun erek kitu. Ame jadi si itu menang kahadean heula. Urang menang kahadean deui gitu kan. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi la ya'khudha yakin arieun ngambil sahadukum salasai diaranjeun kabeh hablahu kana tambangna ahad. Halaman 258 ini. Tumayak dua tuluy indit isuk ahad fayah tatiba tuluy ngalasuluh ahad
payabi'a tuluy ngajual ahad, payakula tuluy ngadahar ahad tina ladangna. Wa yatasaddaqo sareng sedekah ahad khairun eta lebih baik lahu pikeun ahad min ayyas ala tibatan yen menta ahad annasa ka manusa. Tadi ge entosnya yakin anjeun ngambil tambang init ka leuweung isuk-isuk ngalasulu hasilna dijual ladangna didahar lebih baik pikeun anjeun daripada menta ka manusa rek mere rek henteu ngan suluh geus teu usum ayeuna mah berarti kena barbek meureun ayeuna mah gitu. An Abdillah bin Umar di mana titikna nyai? Setik deh. An Abdillah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anhu radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhuma ti Abdullah jeung ti Umar. Anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi fi ma eta tetep dina perkara dina tatanduran atau bubuahan makna teh gitu. Sakot nu nyebor naon as-samau langit maksudna cai hujan. Wal uyunu jeung pirang-pirang mata air. Au kana atau bukti ma asarian eta bangsa selokan. Al usru ari 1/10 ari 1/10. Wa ma jeung ari perkara sukia nu dicebor ma bin nadhi ku onta paragi nyebor. Nisful usri eta satengah tina 1/10 ngajelaskeun nisab zakat tatanduran jeung zakat bubuahan sakur-sakur tatanduran menjadi makanan pokok jeung bubuahan nu eusina korma jeung anggur lamun teh mah diceborna gratis nganalkeun cai hujan diceborna gratis da aya sumber mata air di dinya diceborna gratis da aya atarian bangsa selokan irigasi maka kaluarkeun zakatna 10% mun tina saton teh sakintal. Tapi lamun diceborna ku make onta paragi nyebor zaman Rasul zaman sahabat kapungkur mah boga korma anggur teh dicebor teh diakutan ku onta ayeuna make sanyo mun gitu kan. Alat nyebor lagi make naon sanyo bari jauh make paralon make biaya. Oh eta mah satengahna tina 1/10. Berarti sabaraha? 1/20. Lain 1/5 lain 1/20. Pan tadi mun 100 dibagi 10 eusina 10. Mun 100 dibagi 20 5 eusina gitu kan. Jadi setengah nak tirang tadi. Lamun tadi mah sak ton teh kaluargeun sakintal da gratis nyeborna caina. Ayeuna mah satengahna berarti 50 kilo. Pertanyaanna Kang kumaha ari eta pupuk dihitung ka mana? Apakah pupuk itu dihitung kana ceboran anu make biaya sehingga hayang jadi 1/20? Henteu. Tetep lamun urang boga tanaman pupukna nang meuli tapi caina mah gratis angere 10% kaluargeun naonna teh zakatna teh 1/10. Nah Kang pan eta make biaya urea nanaon yeuh pupuk jeung cai beda. Ari cai mah tatangkalan di caian hirup kajenting teu subur tapi nu tatangkalan dipupuk teu dicebor paeh beda. Maka itu jadi pertimbangan kulantaran urang mah gratis mah gratis berat pan 1/10 mah 10%. Coba mun tadi setengah pan 1/20 pan 5% hayang jadi 5% gitu. Tina saton teh kuduna pan sa kintal 10%. 1/10 mah ari 1/20 kan 50 hayang 50 kilo zakat teh dengan alasan peda parena teh pupukna meuli teu bisa. Alasanana tatangkalan teu dicebor paeh tatangkalan non katangkalan teu dicebor paeh tatangkalan dipupuk kumaha tatangkalan dicebor tapi teu dipupuk hirup walaupun teu subur.
tapi tatangkalan dipupuk ngan teu dicebor hae eta bedana. 258 An Abdillah bin Umar entos 258 260 An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin qala ngadawu Abi Hurairah kana lapad kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukta eta didatangan Rasul bitamri ku korma didatangkeun indak jadadin nahli nalika mupuna korma panen payajiu tuluy datang sahada ieu jalma bitamrihi kalon mawa korma na hadza wahada jeung datang ieu jalma min tamrihi tina kormana ieu hadza nu deukeut hatta yasira sehingga yen jadi tamrun korma indahu sandingeun nabi kuman eta tumpukan min tamrin tina nyatana tina korma paja'ala tuluy tumandang sa al Hasan wal Husain Hasan jeung Husain tumandang radhiyallahu anhuma radhiya muga mikarido sallallahu anhuma ti Hasan jeung Husain yal abani eta arulin Hasan Husain bidzalika tamri ku itu korma pakhoda tuluy ngambil saduma salah sayyidina Hasan Husain tamrotan kana hiji korma pajala tuluy ngajadikeun ahad ha kana tamroh fihi dina cangkemna ahad fanadhara tuluy ningali ilaihi kahad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhraja tuluy ngaluarkeun Rasul ha kana tamroh min fihi tina cangkemna ahad faqala tuluy ngadawuh Rasul ama alimta nah teu terang anjeun ana ala Muhammadin kana saestuna keluarga Muhammad la yakuluna eta tarang dahar ala Muhammad sodakotan kana zakat ti Abu Hurairah Rasul disumpingan korma pedah loba jalma anu setor ketika usum panen korma saurang mawa korma nu ieu mawa korma sehingga korma di bumi Rasul teh naon numpuk loba waktu panen teh tuluy putu Rasul Hasan Husain arameng malum putra alit kene arulin korma di tengor-tengor di alung-alungkeun ngaranna ge budak kene nu salah satu na ngambil hiji korma langsung pada digayem kapelong katingali ku Rasul aduh bahaya ujang keluarkeun ku Rasul dipaksa direwet sanes mah cenah kitu jeung Rasul utahkeun teu terang kitu ujang ya bager keluarga Muhammad mah haram ngandahar zakat teh haram tak ketika ayeuna oge turunan Rasul itu para habaib haram nampa zakat haram mun bade mah hadiah mangga zakat mah ulah kokotor manusia hiji deui an Abi Sa'id Al-Khudri katampi ti Abi Sa'id Al-Khudri radhiya muga mikarido sallallahu anhu ti Abi Sa'id qala ngadawuh Abi Sa'id kana lapad qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa teu aya fima eta tetep dina perak duna khamsati awakin nu tetep ma kurang tina 5 auqiyah teu aya non sedekahun zakat walaisa jeung teu aya fima eta tetep dina onta duna khamsi daudin nu tetep ma kurang tina 5 ekor naon sedekahun zakat walaisa jeung teu aya pima eta tetep dina tatanduran jeung bubuahan maknu ieu duna khamsati ausuki nu tetep mah kurang tina 5 pirang-pirang wasak naon sedekahun zakat ieu mah rek ngajelaskeun tentang nisab harta nu kudu dizakatan saur Rasul perak anu kurang tina 5 auqiyah teu kudu zakat da can nisab. Pertanyaan ari 5 auqiyah teh sabaraha? Saauqiyah teh 40 dirham. Sabaraha? 40 dirham. Sedangkan 5 auqiyah tadi teh 5 kali 40 berarti sabaraha? 200 dirham. Jadi dirham nisabna 200 dirham teh perak. Pertanyaanna ari sadirham teh sabaraha gram gitu kan?
Ti guru mah waktu diudah kapungkur kadang sok beda-beda ya teh. Ti guru mah 1 dirham itu 2,5 gram. Mantap kalikeun sabaraha berarti? 200 kali 2,5 sama dengan 500 gram, setengah kilo. Di mana-mana boga perak kurang tina setengah kilo can wajib zakat walaupun geus haul da can nisob. Sabab 5 kiyah 1 kiyah 40 dirham. 5 kali 40 200 dirham kali sadirhamna 2,5. Ini nyebatkeun 2,5. Ti guru mah kapungkur 2,5. Berarti 500 gram setengah kilo. Mun perak kurang tina setengah kilo can wajib zakat. Walaisa fi madumna khamsi daudin shadaqatun. Teu aya zakat dina onta nu kurang tina 5 ekor. Da ari onta mah ti 5 sampai ketika 25 mah kudu Mbak radaban 5 10 15 25 nepi ka salapan hiji domba 10 nepi ka 14 2 domba 15 sampai 19 3 domba 20 sampai 24 4 domba heup ti 25 kakarain mah 25 3 genep 4 genep genep hiji 7 genep rumusnya gitu anak pikir ya temennya 25 seberapa 25 3 genep 4 genep genep hiji 7 genep salapan hiji 102 hiji 25 3 genep maksudnya 25 sampai 35 keluarkeun naon hiji bintu mahod umur 1 tahun 3 genep nepi ka 45 berarti hiji bintu labun umur 2 tahun 4 genep sampai genep 10 hiji hiko umur 3 tahun genep hiji sampai 75 hiji jad'ah 4 tahun keun eta dibahasna ku fikih we ngan minimal batas onta itu lamun kurang tina 5 ekor can wajib zakat lamun kurang tina 5 ekor geus 5 ekor sampai 9 hiji domba 10 sampai 14 2 domba 15 sampai 19 3 domba 20 sampai 24 4 domba tah neme ti 25 ka ditu ku onta eta mah 25 sampai 35 hiji onta umur 1 tahun keun kana pikih eta mah patrumin jilid 2 aya geus mamahi waktuna walaisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah tatanduran makanan pokok jeung bubuahan nu eusina korma jeung anggur lamun kurang tina 5 wasak can wajib zakat. Pertanyaanana 5 wasak teh sakumaha? Sawasak teh 60 sok. Berarti 5 wasak sabaraha sok? 5 kali 60 sama dengan 300. Naon? Sok. Pan 5 wasak? Sawasak? 60 sok. Berarti 5 kali 60 300 sok. Ari saso teh sabaraha mud? Saso teh 4 mud. Berarti 300 kali 4 sama dengan 1200 mud. Jelas kadinya menjelas. Nganti nak mud kana on beda sok beda-beda. Ti guru mah kapungkur sak mud teh genep on. Ti guru mah kapungkur tadinya nu bakal beda. Sak mud teh genep on berarti 1200 mud kali genep on sama dengan 7.200 berapa? 7 kintal 20 kilo 7 kintal 20 kilo soalnya ini 5 wasak sawasak 60 sok karena sok lah berarti 5 wasak teh sabaraha sok 300 sok saso 4 mud 4 kali 300 1200 mud 1200 mud sak mud genep on nah genep kali 1200 7.200 onsnya karena kilo kan 7 kintal 20 kilo tah bakal beda eta sabab aya nu samut teh nyebatkeun genep lebih gitu
kuring mah kapungkur menang ti guru teh samud teh genep on. Eta anu beda eta kan ai sepakat lamun tina 5 wasak teh pasti nepi ka 1200 mud mah geus pasti sama. Tina sawasak tina 5 wasak sawasakna 5 genep 10 sok genep 5 300 sok 300 sok sasona 4 mud 1200 kadijau pasti sepakat. Karena onsna bakal berbeda. Nganti guru mah kapungkur samud itu genep on. Berarti 1200 kali genep ons sama dengan 7200 ons sama dengan 7 kintal 20 kilo. Ketika beas tina pare teh geus garing, geus jadi beas. Kurang tina 7 kintal 20 kilo can wajib zakat. Korma anggur geus sami. Tapi eta teh beas nu geus bersih tina cangkang, tina tangkai lain parena. Kumaha Kang da di lemur abdi mah kitu da jadi sok zakat teh sok parena. Oh berarti nisabna lain 7 kintal 20 eta mah. Pokon mah sabaraha wae anu kira-kira jadi beas teh sabaraha? 7 kintal 20 geus bersih. Oh geus kauji panen kamari mah meunang teh 1,5 ton. Tina 1,5 ton teh baseuh eta di kiloan teh. Pernah we di naon di poe, di heler ujung-ujungna teh nyaeta meunang 7 kintal 20 misalna da setengahna susut tina 1,5 ton. Oh berarti bisa dipastikan pare anu baseuh keneh di sawah kudu di Jakatan teh geus kauninga ayeuna mah da biasa tahun kamari teh tina 1,5 ton teh jadi 7 kintal 20 misalna. Tah berarti ukuran pare sakintal 1,5 ton. 1 ton mah sigana moal ka zakat moal. 1 ton mah ka zakat sabab ketika pare baseuh 1 ton dipoe tuluy digiling jadi setengah nanti halus itu. Jadi sakit setengah nanti halus mun tina baseuh 1 ton eta teh moal jadi 7 kintal 20 moal paling kana genep kintal teh halus itu. Berarti pare baseuh karek menang 1 ton can wajib zakat. Poinna mah kitu rek sabaraha we pare mah lain dihitung parena geus dipoe jadi beas aya teh ukuran 7 kintal 20 mun kurang tidinya can wajib zakat. Kang sakali eta teh yeuh mun pare sataun 3 kali dihitung digabungkeun henteu perpanen. Panen ieu mah menang 5 kintal. Kadua 5 kintal. Katilu 5 kintal. Jadi beasna teh lamun hiji-hiji sausum can wajib zakat. Tapi lamun digabungkeun jadi geus aya nisab. Tah dina pare mah mun sataun terjadi panen 2 atau 3 kali dihitung dihijikeun lain per panen. Abwabu shadaqatil fitri wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'alimna allazi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan. Mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.